Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur hayu urang panjatkeun ka junjunan alam ani habibah. Puji syukur hayu urang panjatkeun kadat Allah anu maha gopur. Sholawat sinareng salam mugi dilimpah curahkeun ka junjunan alam ani habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad anu kusim kuring dipika hormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Muara beserta keluarga besarnya, anu kusim kuring dipika hormat Dewan Asatid wal Asatidah, Rois Roisah, pengurus santriwan santriwati sinareng rerencangan anu kusim kuring dipika bangga. Sim kuring ngadeg di payun ieu bade ngadugikeun pidato anu judulna dua unsur anu mantak ngaruksak kana akhlak. Anu kahiji panon, paningali gara-gara panon akhlak jelema bisa jadi ruksak kusabab naon? Kusabab panon bisa dikategorikan dasarna tina dosa. Lamun teu bisa ngamangpaatkeunna teu apal kana hikmahna panon, naon ari hikmahna panon teh aya nu terang teu? Ari hikmahna panon teh saur Umar bin Hafid teh aya dua. Nu kahiji jang ningal kaalusan anu aya dina diri orang lain, dina diri batur, dina arti lamun urang ngagaduhkeun kana panon nganingalikeun ka batur, nganilai kana kaalusanana, maka urang moal nganingalikeun kana diri urang, maka urang moal nganingalikeun kana diri batur, moal ngarendahkeun kana diri batur. Hikmah panon anu kadua nyaeta jang ningal kagorengan anu aya dina diri urang, dina diri pribadi, dina arti urang moal gumede, moal sombong, tapi urang bakal loba mahasabah diri. Nu kadituna bakal semangat memperbaiki diri urang sorangan, khususna dina akhlak, moral, sopan santun jeung sajabana. Sakumaha dina salah sawios syair ari panon teh lir ibarat seuneu anu leutik anu diantep bakal ngagedean nu sahingga bakal ngabahayakeun kana diri urang. Kitu oge panon mun ku urang dibiasakeun ditingalikeun kana perkara anu goreng, maka nu tadina perkara anu goreng eta teh leutik, maka jadi bakal perkara anu goreng anu gede lah kana. Saperti halna kebiasaan zaman ayeuna nyaeta naon? Nyaeta ditingalikeun kana HP. Jelema geus loba cecekeuleunnana titingalianana HP, geus jarang anu kana Al-Qur'an. Reres teu? Mantak alhamdulillah ayeuna urang aya di pasantren ieu teh jadi jelema anu terpilih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tah ari HP teh ngagaduhan dua aspek nyaeta positif jeung negatif. Contoh positifna nyaeta dijadikeun media dakwah, dijadikeun status dakwah. Negatifna seueur salah sawiosna aya nu disebut pornografi. Nu asalna pornografi eta teh tontonan, nu akhirna jadi porno aksi, nu sahingga loba budak anu kaluar tina rahim indungna neangan bapana. Jadi teh tong aneh lamun aya jalmi anu ngartikeun OSIS teh lain organisasi intra sekolah, tetapi OSIS teh orok salamet indungna setan. Saban geus loba anu statusna OSIS keneh, sakola keneh, tapi geus ngurus budak. Anu kadua dahareun inuman zaman ayeuna. Geus loba dahareun inuman anu haram di negara urang. Nyaeta naon? Nyaeta arak, amer, ganja, sabu-sabu, ganja terus teh lah seueur pokona mah. Akibat minuman-minuman keras, riributan di mana-mana, akibat obat-obatan terlarang, tawuran di mana-mana, mantak pantes pindawuh Kanjeng Nabi, al-homru umul hobais, ari homer teh biang kerok jeung bibit-bibitana sagala kejahatan.
jalma mabok bisa maling, jalma mabok bisa zina, jalma mabok bisa ngabunuh jeung sajabana. Tah ku kitu ayeuna urang aya di pasantren teh inumeun teh lain arak, AM, ciu, tapi urang mah aka nyaeta naon? Air keran. Tah nu kitu inumeun anu halal mah. Sakieu bae pidato ti Sim Kuring. Hapunten lamun seueur kasalahan, seueur cariosan anu teu merenah. Aya kitri di sisi walungan. Kitrina anu ngajalajar, lain kiai, lain ajengan, tapi santri anu keur diajar. Sukron alaihi tumamingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.